Eta kumaha kabarna Daraman. Di dieu urang rek ingetan bahwa tanggal 21 Februari teh nyaeta tanggal minangka Indung Internasional. Hayu pake bahasa Sunda iraha wae di mana wae ulah era make bahasa Sunda karena lamun teu urang rek usaha deui lamun teu ayeuna rek iraha deui. Era mah lamun maraneh keur parasmanan rek nyodok sanu padahal seep sanuna tah eta kakarek era. Pokona salam Sunda sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak Sampurasun. Bakal aya poe spesial, tanggal spesial di bulan Februari. Tepatnya poe Minggu 21 Februari 2021 bakal diperingati poe bahasa Indung Internasional. Pokoknya jang maraneh generasi ngora tong era ngomong bahasa Sunda di mana wae kapan wae. Tong era pokoknya tong era ya. Tong era generasi muda tong era ngomong bahasa Sunda karena nu ngaranna era mah naonan pokoknya mah katinggalin tong era karena era cak urang mah mun kaluar teu make calana era kaluar teu make calana omat mana generasi ngora tong era ngomong bahasa Sunda omat kono mah kitu wae sampurasun bare Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanggo urang Sunda sadayana nu aya di mana wae nepangkeun abdi sareng wajib anjeun sa si Koplok anjeun Si Atong. pamisia abdi di channelna si Koplok ulah hilap kanggo baraya Sunda sadayana enjing dina kaping 21 Februari hari dina rarangkena minangka Indung Internasional. Urang ulah kudu era jadi orang Sunda. Urang kudu bisa make bahasa Sunda jeung saha wae, rek di mana wae, rek iraha wae. Jadi kudu kumaha Blok? Ulah era jadi bangsa Sunda, tapi kudu bangga jadi orang Sunda. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya Sunda anu di mana wae ayana. Ulah hilap tanggal 21 Februari isukan minangka Indung saalam dunia. Arurang salaku urang Sunda wajib ngalestarikeun bahasa Sunda. Najan cicing di mana wae omat ulah hilap karena bahasa Sunda nya. Pokokna mah sakitu sim kuring. Salam Sunda sampurasun. Sampurasun dulur salembur baraya sadayana. Nepangkeun sim kuring Apip Muhammad Rizki ti Palih Cilangari Bandung Barat pangsisina. Tah tiap tanggal 21 Februari teh biasana sok dipieling poe bahasa Indung Internasional. Nu naon? Oh, ieu nyen video. Nyen video atuh urang hayang ngiluan. Hayu wae, tapi maneh hafal teu tanggal 21 Februari teh sok diperingati hari naon? Aduh, teu apal naon kitu? Maneh mah keraku teu apal. Hari tanggal 14 Februari poe naon? Oh, eta mah hari Valentine. Tuh nya, ari kana budaya Batur mah apal. Nuhun hampura teu apal. Nyanggeus. Tah, tiap tanggal 21 Februari teh lamun di Sunda biasana sok dipieling milangka poe bahasa Indung Internasional. Tah, urang arek ngahaturkeun wilujeng ngareah-reah poe bahasa Indung Internasional. Mugia bahasa Indung Tuluy Nanjung. Ulah era ngomong Bahasa Sunda. era mah lamun urang ngalewat hareupeun mojang terus diseureuleu hareupeunana tah eta karek era. Pake bahasa Sunda Iraha wae. di mana wae ulah era nya ngomong bahasa Sunda. Salam Sunda sampurasun.